Ih, aing mah memang teu salah tebakan aing mah nya kunaon anu dararemo pertabangan di Bogor ku Warani ngomong teu pararuguh nada eta atuh da geuning ayeuna mah kanyahoan. Otak dalangna teh anu daremo di Tambang Bogor teh nyaeta pengusaha nya cek aing ge. Moal wani da lamun teu didorong mah meureun nya dararemo ngomong ka mana wae. Cek aing kieu lur sakabeh dulur aing nu aya di Bogor nya hade ulah kasut ku jelema anu can puguh engke pikahareupeun diri urang. Anu teu taranggung jawab misalna teh nya eta daremo teh kuat weweuleuh-weuhan kieu kitu pantes da eta geuning aya anu ngadorong pengusaha. Memang pengusaha mah sieun kaleungitan dunia asetna nya kitu. Tapi sok pikirkeun deui ka masalah masyarakat nu aya di dinya nya. Kalem we. Arek tanggung jawab moal eta pengusaha tentang jalan misalna teh. Arek tanggung jawab bila mana aya musibah di lemur sia di pertambangan Bogor di Cigudeg sok rek ditanggung jawab moal ku eta pengusaha ulah gara-gara tina pagawean aya musibah jalan ruksak ge teu digarantian ke pengusaha teu dibantuan dipikir atuh kuduna mikirkeun teh kasararea lain keur diri sorangan atuh sia mah mikir teh kasararea eta teh aya anu pro aya nu henteu kuduna teh urang teh kudu akur jeung batur kumaha ieu lamun aya musibah kumaha ieu kakebulan ditanggung jawab teu amun ditanggung jawab mah eta ku pengusaha dina aya musibahna atau nanaonna prak kitu atuh lur. Jadi ieu mah ku Warani teh kulantaran aya nu ngadorong sia mah atuh da gobloknya wani sia berkoar kulantaran sia didorong. Da lamun eueuh nu ngadorong mah sia teh boro-boro aya ka wani nya sakitu we matak cek aing ge bejakeun ka pengusaha tambang ngopi heula. Jadi lamun pengusaha tambang ngopi mah engke teh manehna teh pikiranna teh alus nya meureun engke beunreun tambang bisa dibuka